Sing sajama anu zikir ka Gusti Allah ka dituna maka dipiak pikaeun dipikaeun ku Gusti fadkuruni maka kudu eling ni ka kami adkurkum bantu kami eling ka anjeun bila mana eta jalma anu zikir ka Gusti Allah. Sedangkan ari ibadah teh cek sebagian keterangan nyaeta jalanna teh kudu rupi hiji wa huwa ya'budullaha ala sabilil hubbi. Nu kadua nyaeta wa huwa ya'budullaha ala sabil raja. Katilu nyaeta wa huwa ya'budullaha ala sabilil khauf. Hiji ibadah teh ngelakungan cuma lantara nyaeta rasa cinta. Cinta ari ngaran-ngaran cinta itu cing bade karos ya ibu ari ibu cinta ka Allah. Laras cinta teu ibu cinta ka Allah teu aya ibu aya bu aya cek sebagian hadis Rasul sing sadar ma'an cinta kana hiji perkara kangtu seueur nyariosna kangtu seueur nyebutna ibu oge lamun cinta nyata ka Gusti Allah bakal seueur nyebutna kangtu seueur elingna lamun sababna sawab dasar cinta terhadap Gusti Allah. Kira-kira ibu cinta ka Allah teh sabaraha kali sapoe saputing dikir ka Allah. Tengok kecintaan itu, lamun ras cinta ka Gusti Allah. Itu cek Nabi teh sing saha jalma anu cinta kana hiji perkara pasti bakal sering nyebutna. Tangtu seueur nyarioskeun mana tangtu seueur nyata elingna. Keur cari eling ka Gusti sabab cinta. Keur jalan urang eling ka Gusti ingat dikir ka Allah. Keur macul ingat ka Allah. Kumaha cenah carana? Aya carana. Gitu. Keur kumaha bae sebab cinta terhadap Allah pasti bakal sering nyebutna nyata jenengan Gusti namina dikir kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah osok itu bu orang cinta bahasa terhadap Allah karena perintahan kembali rolobana untuk ingat cek sebagian karangan wadkur robaka tidak nasita wadkur kudu ingat anjeun robaka pakena atuh wadkur jeung kudu dikir anjeun robaka pakena anjeun tidak nasita dina nalika urang pokok kudu dikir lamun urang merasa cinta terhadap Gusti gitu ya namun cenah kauntungan anak lamun dikir dijawab Gusti Allah. Wa ayatin Al-Qur'an geus jelas ayatna. Kumaha tadi disaurkeun dawanana kirang langkung ieu. Wa sedekah kesuara lamun di pasar tren banyak fungsi pasar tren lamun aya kata dewa toyib gitu ari mah lain lele aminan ini alim aminan ada kadang-kadang teh nambar gimana ya keberani kemudian isi secara biasa pengennya
di eta muntennya pilih mah ieu lalangkungannya eta di media eta lalangkungan ieu gitu suatu perkara pilih mah ieu syukuri kapunten kasadayana terutama kaburu-buru syukuri anu paratos ngadidik nanti anu saya ilmu mudah-mudahan akhirnya kalau dipanjang usaha diberikan kesehatan diberikan rezeki mudah-mudahan akhirnya kalau suatu harapan turun sadaya dipanjang usaha barokah ilmu an barokah rezeki an barokah kalau tambah-tambah rezekina tambah-tambah ilmuna tambah-tambah bojona satu ibu setuju teh setuju aduh ya ibu siap di poligami siap milih madu milih racun mending madu mending racun pada bingung malah masalah kau bingung Pak RT bingungnya milih madu dan milih racun tapi bingung ibu-ibu badai milih madu milih racun bingung di madu ali di racun oke abi tesiun milih dan Allah dina Al-Quran kudu aya ngancing ka Gusti Allah sekudu seueur saseurna dikir ka Gusti Allah. Dikir ka Allah teh eta teh bakal meunang kabagjaran lain mukul dunya bakal engke di akhirat meunang kariduan Gusti Allah yakin. Asal dikirna leres. Niatna karena al diparentah karena al ngajalankeun parentah al menuju hayang ka Gusti Allah. Karena tempat yang dipikarita Gusti Allah tempat gitu diusahakan orang gitu ya wa qulullah mang kudu dikir anjeun ka Gusti Allah akhiran ansir la'alakum supaya adankeun sadaya tuflihuna menang kabahagiaan eta teh parentah Gusti diparentah kudu dikir ka Allah anu seueur supaya adankeun menang kabar itu udah mahal lamun urang hayang menang kabahagiaan atuh seueur dikir ka Gusti urang hayang diangkat derajat ka Gusti Allah hoyong ibu hoyong bapak cek sebagian hadis Rasulullah afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamati adzakiruna Allaha katsira. Pangutama-utamana nyata abdi Allah. Naon darajatan indallahi subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamati dina poe kiamat adzakiruna Allah. Kudu sering mikir ka Allah katsira anu loba. Anu seueur saseueur dikir ka Allah. Gitu. Ada dikir anu lamun tami nyaeta afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Eta kautama dikir. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat naja, kalimat ikhlas. Kalimat tauhid ieu teh anu bakal nyalametkeun di ngabagakeun dunya akhirat. Sing geure urang dikir Allah. Gitu. Jadi tahulah itu sering dikir Allah. Jadi lamun jamaah dikir Allah teh pangutama-utamana abdi Allah. Nah, derajatna bakal diangkat ku Allah dina poe kiamat. Jamaah dikir ka Allah anu seueur. Jadi ayeuna tadi surat ahli tasawuf lamun dibandingkeun berarti yang ahli tentang ieu mah kadang-kadang kumaha ahli tasawuf mah ahli dikir, ahli tasawuf mah ahli dikir, ahli api. Gitu. Aya urang aduh hoyong bagja dunia akhirat dikir langka.
Kadang-kadang dikir oge urang kadang-kadang dikir lisan ari hate mah ka maneh karep. Mohon gitu. Sedangkan dikir cek ahli dikir mah kudu eusikeun kalimat la di mana, ilah di mana, karena illallahna di mana. Gitu. Ya. Gitu. Ya teh nyuponan kana latifah teh. Aya latifatul qalbi, aya latifatul khafi. Aya latifatul akhfa, aya latifatul sir, aya latifatul qalam. Ya. Eta latifah usia dua. Mana geuning anu sapertosna dikir teh aya anu gansa, aya anu ansat, aya leuwih ansat. Gitu. Keur ngasikeun. Kadang-kadang urang mah dikir teh ka mana we ari sirah budak kieu bari teu dieusikkeun. Kalimat teh kumaha? La di mana? Cek sebagian anu paratos katampi ku ti guru nyaeta kalimat la teh dieu. Tungtung la teh tina naon? Tina hujah. Dikurungkeun nyaeta la di dieu kitu. Ilangna di lana tungtung la anu eta di dieu. Ilah illallah. Gitu. Minimal asuran teh apa doa latifatul qalbi adanya apa latifatul qalbi doana doa latifah apa ibu apa PRT apa teh pelajaran doa nanti latifatul qalbi itu apa ibu apa teh cek sebagian katakan doa latifatul qalbi teh ilahi anta maqsudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka waqti ala latifatil qalbi anwari tajallil af'alil uluhiyatil faidati min qalbi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sakitu we. Gitu. Apal teh Bu? Apal teh? Apal teh? Ibu aya ibu? Aya? Gitu. Saya sebagian keterangan kurang sering dikir teh diparentahkeun ku Allah wakur jeung kudu eling anjeun wakur jeung kudu dikir anjeun kasaha robbaka ka pangeranna anjeun kasih roh anu seher wasabi jeung kudu mata tasbih anjeun bil asyi kalawan waktu sore wal karjeun isu itu diparentahkeun maca tasbih ka Gusti Allah diparentahkeun itu sebagian tina dikir ka Gusti waktu di Isra dan sareng di Mi'raj jeung Kanjeng Nabi nyaeta papengat nyaeta sareng Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam eta suatu parentah amanah Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam yen ari surga teh nyaeta legana saperti langit jeung bumi tanah an kalintang saena kitu nya eta teh tiasa nyaeta kunaon dibeli mun dina kasar hayang banget ka eta surga nyaeta kudu sering maca tasbih nu mana tasbihna ente diucapkeunana tapi ganjaranana kalintang ageung ente diucapkeunana tapi timbanganana anu berat subhanallah walhamdulillah wala walhamdulillah
illa billahil aliyyil azim. Tayata sebagai Nabi Ibrahim eta anu kudu urang sering maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Asal kudu alhamdulillah. Sabab diparentahkeun ieu teh kudu seueur maca tasbih. Kan urang mah tah geunahna teh kieu. Cek sebagian mahnya cek guru geunahna Ahlussunnah wal Jamaah mah teh cakeul bisa nangnya. Lamun urang kemok bisa nangnya. Istri bebas ieu. Ngan ulah beureuh we ngaji, ulah nurutan. Ya. Kitu. Wayana bapak eta ke ibu kapungkur bujung-bujung aya HP. Simkuring kapungkur mah ulama sebagian guru ngaturkeun ieu aceh engke maksana engke jauh-jauh kana aya HP. Tiga oge jalan keneh. Punten radio oge jalan. Nyaroskeun kieu kapungkur engke maksana dikir teh bakal dilagukeun. Da teu kaharti. Engke maksana cek dikir teh bakal dilakukan kumaha cek dilakukan carana arti kapungkur pak berarti bayangannya saya katakan intaku firasatul mu'min sieun nyaeta firasatna jalma mukmin naon artina jalma mukmin bakal dipasihan kuning aku Gusti ya kana HP mah di mana aya HP kapungkur ge aya polisi kadang-kadang pandang teh ya brik gitu. Ya begitu tuh ya gininya. Kapungkur makan kadang-kadang bisa nyanyi naon gini. We eta naon tilas. Naon gini. Kapungkur. Kantos ukur di mana gitu aya enggak damel ya. Tapi mana ulama mah kuningan. Naon bagina dibasa kuningan Gusti naon ya tak apalna. Engke mancana aceh dikir teh bakal dilabuhkeun geuning ayeuna nya ayeuna dikir teh wah doa dilabuhkeun dikir dilabuhkeun keun shalawat teh tapi dikir aduh ya Allah dilabuhkeun nya itu power itu ieu teh kubagi sakitu urang sadaya kadang-kadang dina zaman ayeuna tawaku bangga suruh punten sanes-sanes panati ya kadang-kadang cek sebagian kalau tinggal kenyataan realita kenyataan dina zaman kiwari nyata kadang-kadang bahasana kieu nyata kadang-kadang tontonan jadi tuh mohon tontonan jadi tuh kadang-kadang aya suatu mereka teh sabab nama eta teh rasa kajen kamana jeung kumaha darset teh kadang-kadang tontonan jadi tuntunan jadi tontonan gitu ayeuna tapi nanya cara ayeuna mah geuning pikir dilabuhkeun lah ya Allah mana we gitu mungkin ayeuna kapungkur gitu buruk gitu aku keluar tapi ya kalimat yang seperti itu kumaha cenah kumaha cenah ayeuna dikir dilabuhkeun gitu cenah tapi ayeuna jelas jadinya kan salah sahijina nyaeta diparentahkeun ku Allah teh nyaeta wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar nyaeta urang kudu zikir ka Allah anu seueur nyaeta kalawan urang maca tasbih gitu isuk-isuk jeung sore jeung isuk ibu mah kadang-kadang jatuh nggak beda kayak pamagat maknya tim istri biasa biasanya sodetol istri isuk-isuk subuh kene kadang-kadang sendiri mocel dari cair gitu nya gitu buga opo teh kabungkur panengan tasbih mana
tas teh cenah cek ibu teh. Ari ayeuna mana parbut jeung budakna. Ka mana HP cenah ka mana HP kan tadi. Memisare teh apa di dieu ditinggal teh parbut. Si orang dicopot buncuna. Ditanyakeun ka budakna, "Ka mana ieu cenah HP?" Ka cenah tu apa? Teangan pagi. Ayeuna mah lain ingat kana naon? Kana tas teh subhanallah. Henteu ayeuna mah kana budak orang ada teh pagawean. Mana dicontohan budak orang naon sababna iluna mimitina. Nya teu cenah abdi mah nurutan ka budak tah eta. Ka bawa ti budak teh eta. Bener. Bener kitu coba kabungkur. Kabungkur anu di masjid esok aya teh anu tahajud unggal deui. Di masjid seueur anu dikir ayeuna mah masjid anggrek musian tuh kayak kumaha eta berarti ayeuna mah loba anu teu dikir ka Gusti Allah. Mana ayeuna urang teh mudah-mudahan upama aya teh seueur dikir kamu nya zikrullah ta'ala anu dikir ka Gusti Allah taala eta abdul lebih utama min bis suyubi tinimbang menyabatkeun pedang bisa dililah dina jalan Gusti perang. Ayeuna mah perang suara mamawa pedang teh perang teh aya. Ayeuna dikir rek sarua leuwih utama tinimbang nyabatkeun pedang dina jalan Gusti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta teh jeung eta teh jihad. Allahu Akbar. Duka Allah. Allahu Akbar kadang-kadang kana salat pokok. Berarti eta. Nabi isi ku kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ngagungkeun kaum. Mun basa urang mah Allah Akbar. Allah Akbar. Ngeteraan anu disebutkeun Allahu Akbar ari waktuna diparentahkeun Allah. Labalieun bejakeun jihad gitu. Kade. Saudara kumaha ulah ka bobor teh. Kasabaran tinggal kade. Tebak. Ayo mah dikir ka Gusti Allah eta leuwih utama tinimbang neunggeulkeun pedang. Tinimbang nyabatkeun pedang fi sabilillah dina perang sabilillah. Ayeuna dikir. Cek sebagian keterangan puter. Para sahabat sareng Kanjeng Nabi ngalakukeun cek Kanjeng Nabi anjeun bila mana papenang jeung patamanan surga anjeun kudu direheuh heula. Sareng sahabat ya Rasul naon anu pataman surga? Jawab Rasul nyaeta tempat anu ngariung keur dikir ka Gusti Allah. Ta eta teh patamanan surga. Mana urang teh kudu sering dikir ka Allah. Lamun dikir ka Allah itu merupakan patamanan surga. Ayo kabar ka surga. Ibu ayo dan dikir tah langka ayo kabar ka surga. Patamana oge jalan bari kadang-kadang urang mah lobana lali pokok ka Gusti. Paingan cek katerna wala tuti jeung ulah turut anjeun. Mangka jalma apalna anu geus kadadikeun pohon Allah. Qobah kana hatena ieu jelema. Ulah turut ka jalma anu poho tina mah an dikrina tina dikir ka Gusti. Cek kata jalma teh ulah turut. Cek Allah eta. Wa taba'an jeung anu turut hawa kana hawa nafsuna wa kana jeung bukas jeung aya amruhu kalakuan eta jalma puruto sia-sia. Sia-sia itu daya nyata nulayaan karena hak Musa benerna eta ulah turun dan nuturkeun hawa nafsu ciri jalma anu poho ka Gusti Allah antara dikir ka Allah bener saur Nabi man atau Allah faqad dzakara man sadana atau Allah anu taat ka Gusti Allah nyata faqad teman-teman dan Allah anu dikir ka Gusti Allah
Berarti jamaah anu akal mah anu dikir ka Gusti hartina eli kana suatu kewajiban diri pribadina eli bibarang salat mau adat orang kadang-kadang sudah kieu sok buru-buru darah kan mohon anu kadang-kadang ada ge lain eta anu mudah aduh ya Allah nah teu meunang bisa nah ari budak anu gade hanteu aneh kan udah nampak betul gitu karena itu mah zaman Pak akhirnya zaman borong ada ajeuna koma ajeuna imam oge ajeuna aduh gitu naik koma naik sudah dia di masjidnya kieu ayyanas sudah dia cek teh mama terus ada ternyata ibu bersih buru-buru atas ibu orang sholat berjamaah pada hari istri mah Abdul nanti diuji asal kayak gitu asal kayak gitu ada Gusti mengganggu putri kita ada Gusti ya Allah suatu kebanggaan bangga bersaat dari ibu Rama berarti ayah sudah gitu ayah sehingga kita sempat pasang aja kapal kita pasang gitu jalannya juga gitu bapak benar ini terus turun bapak terus asa si orang naon lain juga apalnya tapi orang sudah hampir ciri-ciri jamaah munafik naon saat munafik mah ayat ini dina Al-Quran kemana dina Al-Quran ibu jangan ciri jamaan innal munafiqina min alatina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala innal munafiqina ciri-ciri yang menggunakan itu kusal mengkele karek geung ada ese kedul ciri kedul teh kenapa jadi dijualan dompet ke zaman benar jalmaan munafik mah wala yadkuruna Allah illa tadi itu ila kolilah gitu saeutik pisan anu dikir ka Gusti aduh itunya kan anu urang sadaya kudu urang sering dikir teh kitu nya hiji perintah Allah taala urang aya tunang kebahagiaan dunia jeung akhirat kudu sering dikir ka Gusti Allah. Ada dikir teh nyaeta wadkur rabbaka fi nafsika wadkur jeung eli
Rabbaka ka pangeran anjeun pinapsikan dina hatean dina hate dan dikir teh aya anu jahar aya anu lalu ngopi aya dikir anu jahar mah kudu bilanganna jeung waktuna tentena lamun urang salat urang sabada salat naon salat anu 5 waktu dikir mah mutari gitu mana kalimatnya kalimat la ilaha illallah kumaha ngopi tah ngopi mah nyaeta anu aya dina hate pinapsika dina hate tadaruan DPDP hate urang kadang-kadang teu ayanya urang kadang-kadang urang bayunan Allah teh urang teh menghadap Allah teh kaya-kaya nya lain menghadap Allah urang apa urang salat teh menghadap Allah eta dikira eta menghadap Gusti teu aya tadaruan DPDP kadang-kadang urang salat Allahu Akbar teh urang mah Allahu Akbar anu dibaca teh babacaan salat ari hatena ka kebon kumaha cenah ari itu cenah pacul kumaha cenah itu sebab itu kumaha kari itu kumaha rame teu kumaha cenah kumaha ayeuna gede hujan ayeuna lamun rempah bukan gitu asal gitu Pak Allahu Akbar saya paling ingat dekat pacul gitu kumaha cenah lamun teu obat ku panen gitu asal gitu dan begitu ciri urang doa urang doa lemah paingan cek kacalangan aslul imani ari asalna iman eta asul cici cenah dari kemarin bae cici ayo sanes cici urang teh cek habis gitu aslul imani ari asalna iman eta ari pokona iman eta asul cici cici eta iman Quran teh cici sanes itu maksudna nyaeta maksud cici teh teu nyarios illa an dzikrillahi ta'ala terkecuali nyaeta nyariosna dikir ka Gusti lamun jalma anu iman berarti eta teh kudu dikir ka Gusti lamun teu dikir cici daripada nyarios anu teu pugu nyaeta leunik cicing artina jempek ente nyari jempek daripada terdikir dah jangan ciri-ciri jalma mana itu ilah an dikrilahi terkecuali dikir ka Allah orang kadang-kadang pengen sebagai keterangan ahli surga mah teu naon ngarangsa terkecuali dalam teh dikir keluar kaderna nyatanya pas dikir ka Gusti hatina teu dipake dikir kakara ngarangsa itu ciri-ciri ahli surga urang mah loba apa gitu ngarepkeun surga ahli dikir urang mah hanya masuk ke surga lain cek kata bujeng-bujeng meuli surga teh urang mah meuli golong-golongna surga dina kasana moal ka sorak lamun ingat ku amal-amalan teu bisa sabaraha bari amal-amalan urang mah loba naonna loba cacana itu nyumponan karena syarat kerukunan ya sholat orang mah sholat ya Allahu Akbar ayo kan gitu ibu Allahu Akbar ayo percaya ayo nya mohon kita bu asok ini kalau udah sholat ya ka Allah ya ka mana lamun dimisirkeun maleuh kana urang mainan bupati adalah sama wah muli tepung-tepungan semak tepung nah hari kami kita orang menghadap Allah nah hasilnya daya tadarukan hartina DPD nah hari lain teknik kita kabupaten itu nah hari kami kita orang nah kadang-kadang orang tasab ngabalir hati nah mohon ngabalir teh lalu kurang Allah tapi hasil ingat kat kabur eta teh ngabalir sanes ngabalir di Gusti kaya keur salat tapi teh mah lain keur salat keur ngoreng keur macul
Jika gitu. Kalau mana gitu. Begitu. Mana isin dalam doa kita sahabat kita semua ahli gitu. Jadi di mana gitu. Langkah. Gitu. Saya sebagian hadis Rasul ahli kudu ngahirkeun hati. Pandia kudu mikir ayeuna hati. Kudu kumaha? Tah ahli kudu dihirupkeun hati urang. Gitu ahli kudu jeung kudu ngahirupkeun aja kana hati aranjeun. Gitu. Mikir latih daki kalau menyeutikeun seurik ulah loba seurik. Cek sebagian kata kalau menurut seurik kita bakal buat seurik di akhirat. Saeutik seurik urang dia demi pikir. Wakil laki sampai aja dikeun urang larat ulah larat deui. Walaupun barang halal. Ulah larat deui. Sabab deui kadang-kadang gesek di dalam ibadah. Karaos ulah banget. Gitu ya. Nya. Kalau gitu orang capek terus warnet ada jalan ke ibadah si genat ya apa betul itu pahannya gitu tak gitu waktu itu hati kudu ngabarisikeun anjeun hak kana hati kunaon nya teh bisa kulawan hatina mun jeung urang ieu osok ayeuna nyeunat kemis osok tah eta teh sunah Rasul cinta terhadap Rasul selawat langkah sunat langkah puasa Senin Kamis langkah kabungkul mapan sepuh urang dadulnya puasa-puasaan urang kelahiran nah margina eta nyampe ka Rasul kita Rasul nah margina ya Rasul cenah setiap dinten Senin besok apa eta teh kelahiran kaula pansuhna ayo urang osok kan ayo osok kalau mana Ciku osok tara tahu nya mesti begitu nya sadaya mudah-mudahan ku amal anu teu pira teu sabaraha kadang-kadang urang nyumponan salah kadang-kadang teu jeung tapi harapan anu kalintaraneunna ku ilmu sagede ku amal sagede harapan hayeunan kariduan Gusti lamun kene ridho Gusti keng pado Gusti insyaallah dalam tilain mah nyaeta ku pamasihan Gusti Allah ka urang jeung urang ibadah Allah tapi di ibadah langit bumi adalah langit patabina ibadah itu ngaharapkeun ke surga ari ibadah teu pati sabaraha tapi urang ibadah harapkeun pada Gusti karidhoan Gusti insyaallah gitu saya sabiosna anu bakal menang kabagjakan dunia teh nyaeta urang kudu nyangetikeun barang tua gitu ngabersihkeun hatemu sabab ku Allah diparentakeun binafsika nyaeta dina hatean tanda dengan bari DP wa khaifatan jeung lalauna wa dengan jahli jeung sahandapeun bedas minal qauli tina pabacaan bil deui tina waktu segitu nya bil godati kan itu nama dina waktu isu-isu wal ibkar kiranya bil godati kan itu nama tuh ibadah minal qali gitu minal qali dina pabacaan bil berarti wal asyi gitu nya wal asoli dina waktu sore-sore bil asyi sore-sore wal asyi dina waktu isu-isu wala takun jeung ulah bukti anjeun minal ghafilin sebagian jalma anu poho kana dicari wala takun jeung ulah bukti anjeun minal ghafilin jalma-jalma anu goblok gopil hatina anu poho kana dikir ka Gusti Allah gitu.
Betul. Terakhir Bu, terakhir waktu pada setiap salaman. Intinya, aina sholawat atau tak kira lain tanya salawatan ya salawatan tasbih atau ini salawatan itu ya jadi dalam maos kita yang umur tuh mondok lamun aina pangaosan untuk pakai sholawatan lah asal kirang ya ayat kirang gitu ya ya sama segitu ibunya kurang baca sholawat aku kurang cinta terhadap Nabi udah kurang sering seder baca sholawat sama kena dikira buah nanti ngasih baca sholawat ya tapi bakal menang syafaat di kantina dari itu selalu mandi buahnya itu tidak syafaat ya dengan selalu baca sholawat memakai syafaat di kantina gitu ya sudah bertanya Becky cewek tanya salah tadi berarti kamu puasa tapi mau amal kamu punya salawat tapi dari majalah misalnya salawat mayana bahasana disebut salawat mayana gitu padahal salawat adalah rumah gitu kene salawat tak kena gitu salawat apa lainnya mana diraih masalah laguna gitu. Tapi tenau-nau masalah salawat lain datangkan kecintaan terhadap Nabi rasanya itu suatu pintonan terbaik yaitu rasa cinta mahabbah terhadap Nabi mana ada temannya tenau-nau baca salawat dilakukan adalah usaha saya punya kita lalu berakhir lupa kudu dilakukan yang ada lalu
gitu. Siap deh. Siap. Tapi masalah apa tuh mimpinya tuh kita ya dah apa mah baking gitu ya. Gitu. Kayaknya segitu. Ya. Jantan lamun urang nyaeta seueur zikir ka Gusti Allah teh nyaeta suatu kebahagiaan dunia jeung la'allahu tuflihun. Jeung bakal diangkat darajat ku Gusti Allah usilana zikir ka Gusti. Engke di mana? Dina poe kieu. Utama lebih utama urang zikir nyaeta seniman nyaetakeun pedang nyaeta dina perang sadi cingkira-kira ayeuna urang Indonesia perang jihad juga bawa pedang. Ayo urang jihad mawon teu. Teu. Dayana mana aman. Mohon teu peperangan. Teu atuh ayeuna mah kalibat paling-paling ayeuna urang kudu sering doa nya urang dina saat aya Allah kudu dicoba. Engkau cobaan, engkau ujian kamu bukan siksa. Tapi yang meninggalkan sebagian hadis Rasulullah ya teh ada siksa. Namalina pantas kabina-bina dan jadi ulama geus loba poho ka Gusti Allah, loba antara zikir ka Gusti Allah, loba jalma anu teu eling ka Gusti Allah. Cek nabi kieu punten. Lamun jalma anu zikir ka Allah sebagai ibarat eta jalma anu hirup. Masalul benernya masalul lati yang robbahu kita nyata bukan wahwa masalul lati ada contoh alladhi anu yaduru zikir robbahu ka pangeran eta lagi wala yaduru jenjalma amanah antara zikir masalah haji wal mayyiti. Jadi jalma anu pikir mah kaya jalma anu hirup. Eta jalma anu pikir ka Gusti Allah, jalma anu hirup. Lamun jalma anu tara pikir kaya eta jalma anu mau. Itu saur Nabi. Lamun urang benar-benar masih kena hirup, aku urang teh kudu sering pikir ka Gusti Allah. Tapi di dieu lamun dina zaman ayeuna lain teu aya ruhan, tapi hatena geus maut henteu geus maut beeling ka Gusti Allah. Eta teh jalma antara dikir ka Allah teh eta jalma-jalma geus maut hate. Mana cek Rasul tadi ahdiu baku kudu ngahirupkeun anjeun kana hate. Berarti lamun jalma dikir berarti kaya mau. Di palen ka Nabi kudu ngahirupkeun hatean anjeun. Panen loba jalma anu kalimat Allah bakal dikirna. Mohon peisi punten sanes panapikir. Punten bisanya kalimat tauhid bahasana belaka tauhid eta sae-sae. Komo lamun ibadah urang ibadah komo lamun urang tukang dikir eta sarua jeung jihad fisabilillah. Lebih utama eta bener. Jadi jalma anu dikir teh seperti jalma anu hirup. Antara dikir mah eta jalma kaya jalma anu mau. Di jalma anu geuling antara dikir cek Nabi mah eta teh jalma mau. Lamun cek cek urang mah hirup. Jadi sanes ayeuna teh aya tapi hatena geus maot. Bila mana jalma antara dikir teh cek Nabi mah jalma eta anu mau. Kitu. Mana urang teh lamun alim cek Nabi nyata disebutkeun maot atuh urang teh kudu sering dikir ka Gusti Allah. Tekdinya Tek sebagian keterangan jeung kaya-kaya jalma anu dikir ka Allah teh seueur dikir ka Gusti Allah kaya-kaya di tangkalan nemplo enyo. Itu
ngemplo hijau ansai. Tapi lawan kata dikir kaya seperti stakal anggari teu aya daunan. Eta gitu. Tak mari sakitu urang sadaya mana kudu urang bisa dipikir teh kitu. Nah sababna diparesna ku Allah. Biar tadi urang teh pikir. Kadang-kadang setan pikir teh urang kali kata la ilaha illallah teh sok maca tasbih takbir takbir mah. Eta teh saura eta. Ya Allah ya kan kitu. Wasabi jeung kudu maca tasbih aja bihamdi kalam jika Gusti Allah alhamdulillah. Gitu. Ya saha kontak ka pangeran qobla kudu saksi sampai pikir panon poe qobla kudu biasa meme suruh panon bari isu-isu di proses di panen dan dikir ka Gusti Allah sampai meme panon bae dikir kamu padahal mah ahli sunnah wal jamaah pan sabada urang pas takbir takbir teh kalimat la ilaha illallah cek ahli nyata thariqah diri ama eta teh buku bilangan sabaraha kan 125 kadang-kadang ahli panos kadang-kadang 65 akhirnya belum ayat bilang akhirnya 65 lebih cek lamun duaan kadang-kadang 100 itu atau sih ya sehingga tercipta cai-cai nah gitu hari sunnah aja mah bari udut bebas isi babi tapi isi babi gitu udah mah babi dan cai saling kopi kan insyaallah siap kok ulang kaos tapi kan jam 12 siap teh siap teh kuya satu muat jam 12 sampai jam 10 siap teh siap teh keur mau di surga beli urang teh siap macam bakal insyaallah asalnya respect insyaallah nanti jam 8 kan insyaallah lanjutkan karena tawasul setengah jam terus kita mata berjanji setengah jam berarti jam 10 doa setengah jam setengah 11 dahar sejam setengah syaratnya 2 beres nanti kumaha tuh udah mau bisa diponak gitu gak sok tawasul setengah jam nya terus akhirnya seperti sepakapan setengah jam. Nah, doa setengah jam, setengah 11. Nah, ada sejam setengah berarti 2. Enggak boleh masih gitu nggak ada saya itu. Anda siap deh. Badai kerasa badai tadi apa ya anda paksa. Tapi kan jual jam 2 jam 14, insya Allah. Ibu saya, ibu, ya, mudah-mudahan ia berpikir pada bersalapan di masalah tausiah di alam semesta itu baik. Mudah-mudahan orang saya ia iman dilibatkan ahli pikir kalusi Allah. Jadi orang mudah-mudahan disertai Allah Taala ahli pikir ahli ahli kalusi Allah disyaratkan ayatnya apa yang dilibatkan ahli pikir sudah hafal mengenai ahlinya udah ini kebahagiaan dunia saran akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin sakit baik kabatur kita melakukan kesadayana bilih mah kadugikan kira entek sedehna kira malapah tidak netek tarajet din sakamala kapun kesadayana mudah-mudahan ada manfaatna sampai pada khusus kausim kuring kesadayana khut masuk pada bagadar nilai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul secara singkat kurang ngawas satu juga. Ya, itu
Susah atau saudara kali tawasulnya atau 2 kali tawasulan. Siap deh. Siap deh. Tawasulan. Siap bener. Makanya di sana mereka tawasulnya. Bebas dari sekian di sana mana bisa tekan salib pakai kalau yang mana. Bebas lah, bebas kenalan-kenalan lah. Intinya tawasul secara singkat baik. Kalau sholawat baik, dia sholawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Ikhlas 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sunnah Al-Wadi Imam Ahmad jika bersama Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا الذي سيحشر جلال القدس سره الفاتحة ومن الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين Imam Hudi kaji Al-Fatihah Al-Fatihah berpikir sedikit baik kalau sudah kurang dekat sedapnya kurang marhaban musik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil ali Muhammad ya Allah Rabbi ballighna bi jahi ya Allah fi wali khair maq'ad ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil ali Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akrimil arwah minna bilqa khairil anami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillah acara mahalaan para muslimin laksanakan bulan sadaya mudah-mudahan sudah tawis cinta terhadap Nabi kerkumahan baik keimanan baik kaya bulan sadaya mudah-mudahan bulan sadaya isbat terhadap Nabi keditunan kami bisa dengan Nabi amin ya rabbal alamin. Bagaimana beribados di alam jangan sampai baik sedang